Urang teh wajib percaya dulur abdi sadaya kana dauhan mulia dauh Allah anu kaya sadayana bakal nyorang asup kana hiji liang bakal tumiba urang disimpen terus di ruang ngan tapi sateancana asup ka eta tempatna asaan dina waktuna pisah raga jeung nyawana anu disebut nama maut henteu budak henteu kolot dina waktuna rek maot aya nu ngarasa repot di dinya sagala poho panon molotot teu nenjo sanajan ditojos peso khilaf putra sarbojo karasana keur sakarat ripuhna kaliwat-liwat pikeun utara ibadah dipaksa ku malaikat nu kafir mah dicabut nu iman mah dijemput kaluarga cerik ribut bari cipanon murubut saacan arwah kaluar seur anu teu sobar kula warga
singgah anu sakarat malapar halap pasti karasa haus leuwih ti puasa pikeun anu loba dosa rasana asa disiksa teu wakani kaluarkeun tina raga dipisahkeun eta arwah ditempatkeun kana hiji pitempateun tempat jalma nu doraka nu katingali neraka sapabantona dibuka kadung gawe doraka eta calon mait bingung kasaha minta pitulung bongan keur hirup adigung henteu nurut kanu agung kumaha tu ayeuna kaduhung kabina-bina sabgab geus beak waktuna ninggalkeun alam nu fana. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oh ya, nyalakan juga loncengnya dan tidak keberatan.